Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangudi sareng simkuring Mang Ian dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari. Kumaha dararamang pala wargi sadayana atau mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina wangkit ieu simkuring sejamidangkeun hiji jejer carita anu judulna Ratu Jin Toloheor bagian anu kadua karya Kang Rompis II. Apunten rada telat kumargi memang seueur peryogian anu teu tiasa dikantunkeun nya mugi sing tiasa ngamalum kumaha ieu lalakon Ratu Jin Toloheor atanapi Ratu Arum teh sareng Nyi Mimi nya anu ngagaduhan rupi anu sami sarimbag pokona mah sehingga tukeran peran Nyi Mimi urang lemur nya anak bakune anu imahna sederhana bili kayaan sangsara ngadadak jadi ratu ya di Nagara Jin. Sementawis Ratu Arum Ratu Jin Toloheor teh ya ngadadak jadi urang lemur jadi Nyi Mimi ngan bedana ari Ratu Arumah campernik gelis jaba sakti itu tah bala wargi sadayana. Supados teu nyangkolong ting kana waktos hayu urang sami-sami ngabandungan ieu carita Ratu Jin Toloheor bagian kedua karya Kang Rompis II. Namung sata acana dilajeng kade ulah hilap di subscribe heula channel Kisah Tanah Sunda supados tiasa kenging notifikasi kanggo jejer carita anu salajengna oge anu sanesna. Oge kanu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan mugia sing tiasa ngahibur tiasa janten rencang dina setiap aktivitas pala wargi sadayana anu nuju nyupiranana nuju ngajahitna nya seueur tiantawis wargi-wargi anu ngupingkeun ieu dongeng bari damel nya di padamelana bari masakna. Ulah hilap di komen supados saya interaksi di antawis urang sadayana. Oke di share mugia wasilah para wargi kersa nge-share ieu dongeng Sunda khususna di zaman kiwari dongeng Sunda tiasa nanjeur deui wasilah para wargi sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun prung Ocapkeun kayaan di hiji Nagara Jin nuka telah Nagara Cakrabuana. Nagara Cakrabuana hiji Nagara Jin Islam nuka wilang gede, nagara nuka wentar subur makmur loh jinawi, rea keton sepi paling tawong rampog, nagara tunjung sampurna hurip Gusti waras abdi. Pon kitu deui rahayatna sugih mukti taya kakurang puncir leuit lumbung pinuh kupangan cek istilah nama. Ari raja Nagara Cakrabuana nyaeta Prabu Sanghyang Wisesa, hiji raja anu adil palamarta jeung wijaksana tara cueut kanu hideung tara ponteng kanu koneng estuning adil dina nanjeurkeun bebeneran. Ari prameswarina wastana Enden Nyimas Pohaci turunan Raja Jaya Manunggal ti Karajaan Bajrabumi. Nagara Cakrabuana dipatihan ku Raden Manggala, hiji patih nu weruh ku elmu jembar ku panalar, dipika gigis ku musuh, dipikasieun ku lawan. Prabu Sanghyang Wisesa sareng garwana Enden Nyimas Pohaci kagungan putra ngan hiji-hijina
nu jenenganana Ratu Arum. Ieu pisan nu janten Bang Baluh Prabu Sanghyang Wisesa sareng garwana Enden Nyimas Pohaci teh kumargi Ratu Arum ka Cidawang kelangna hese dipapatahan narah digeuing ku nu janten sepuhna. Sok padahal Ratu Arum teh calon ratu di nagarana samangsa hiji waktos ramana ngecagkeun kalungguhanana. Ratu Arum taramasihan ibar samangsa angkat nganteur karesepna nganclong sakahoyong ngaber ka mana badeosna. Para sepuhna tos ta aku kalakuan putri nyaeta Ratu Arum. Geus teu kaetang nagara jin tos dilanglangan. Teka sungsi muluhan kali anya celang ka alam manusia nu antuk nama sepuhna tarasaban geureuh deui ngantep kana karepna eta Ratu Arum. Rahayat nagara Cakrabuana ngalandi Ratu Arum jadi Ratu Toloheor kusabab tara betah di nagara gawena ukur ulin ka mana bae parengna. Jadi resep ngablu mun urang mah nya. Resep tantangan gitu palawarginya. Dina hiji waktu Ratu Arum keur ngapak mega ngapung ngawang-ngawang ngurilingan di alam manusia. Marengan kayaan harita teh keur wanci peuting, tapi pikeun Ratu Arum mah teu jadi panghalang najan peuting paningali Ratu Arum narawangan ka saban wewengkon. Barang keur kakalayangan panon Ratu Arum ningali cahaya nu mancur ka luhur langit. Panon Ratu Arum nyidik-nyidik awahing ku kataji. Nu antuk nama turun lalaunan ngadeuketan kana cahaya nu ngakebur matak serap. Cele Ratu Arum euteup dina suhunan hiji imah tetela. Eta teh imah Nyi Mimi nu peuting harita keur ngalakonan salat tahajud. Nyi Mimi keur menekung kanu kagungan minang saraya ka kersaning Yang Widi hayang leupas tina Bang Baluh hirupna. Ratu Arum supaya ka jero imah meneran Nyi Mimi karek rengse tina salatna keur ngudar mukena anu dipakena. Barang red ka Nyi Mimi Ratu Arum nepi ka buncelik terus bae gigisik bisi salah paningalina. Ku kersaning pangeran beungeut Nyi Mimi tamleg pisan jeung Ratu Arum lir ibarat kemar keurut beungeutna sarimbag pisan. Minangka nu beda teh dina pakulitan air Ratu Arum mah kacida bersihna bodas nyacas lir kapas. Kangaranan anak raja jin atuh geus tangtu miboga rupa geulis lir widadari. Ari Nyi Mimi kulitna hideung santen da sidik mineng ka penterang ku panon poe loba init ka kebon jeung ka sawah. Blenye Ratu Arum seuri asa boga jalan keur nganteur ka hayangna. Geus lila aing hayang jadi manusia. Ayeuna aya manusia nu sarimbag jeung diri aing. Ku aing bakal disilih ngara aing bisa cicing di alam manusia. Itu cek Ratu Arum ngagerendeng sorangan. Panon Ratu Arum terus bae neuteup ka Nyi Mimi. Ari Nyi Mimi goledag bae sare lantaran wanci geus kacida peutingna. Di awang-awang aya cahaya pating barasat ngurilingan lemur nagra. Aya lian eta teh patih nagara Cakrabuana Raden Manggala dibarengan ku senopatina nyaeta Ki Gangaspati. Duanana kukurilingan keur neangan Ratu Arum nu nganjang ka alam manusia. Raden Manggala meunang pancen ti rajana nyaeta Prabu Sanghyang Wisesa pikeun mawa Ratu Arum ka nagarana. Kulantaran aya perkara anu kacida pentingna nu rek ditepikeun ka Ratu Arum ti ramana. Nah kamana cenah eta Ratu Toloheor teh initna Gangaspati? Cek Raden Manggala ngarasa jengkel ku pola anak kerajaan. Oh bingung jisim abdi ge Raden. Ratu Toloheor tara masih ibar samang talunta
Motak liur milarianana temal Ki Gangaspati panona rurat reret nitenan kayaan di lemur nagra. Kocapkeun Ratu Arum, manehna geus apa lamun patih Raden Manggala keur neangan dirina? Kangaranan Ratu Jin atuh. Ratu Arum geus tangtu boga pangawasa, geus tangtu boga kasaktinya. Ratu Arum ngemat ilmu kasaktina. Ratu Arum ngemat ilmu kasaktena ngan sakiceup awak Nyi Mimi geus salin bajuna make baju Ratu Arum, make kabaya koneng gurat mas, sinjang lereng pulas kopi tutung salakado mas. Dina sirah Nyi Mimi aya mahkota nu hurung ngagebur ditaretes ku batu permata. Belenyeh Ratu Arum imut ngagelenyu, ngan sakiceup Ratu Arum geus ngaleungit tidinya. Raden Manggala jeung Senopatina Gangaspati terus bae kukurilingan neangan Ratu Arum. Ke hari itu cahaya naon tangkang ngagebur, cek Raden Manggala bari nunjuk kana cahaya nu ngagebur. Langkung saya urang caketan bae Raden, temal Gangaspati. Dua makhluk jin lalaunan turun, celek dua nana areun teu pina suhunan imah Bakune. Raden Manggala jeung Senopatina Gangaspati ararasuk ka jero imah. Gebeg Raden Manggala jeung Senopatina Gangaspati pating rarenjak, kusabab ningali Ratu Arum atawa Nyi Mimi keur tibrasare. Walakadalah Gangaspati, ieu geuning Ratu Toloheor teh kadon sare di imah manusa. Duh kabina-bina teuing kalakuan teh, cek Raden Manggala bari gogodeg. Bu, ojida pisan ngadon nyumput di imah manusa Raden. Ayo atuh bae urang canak bisi ka bujeng lilir, sesah deui milarianana sun. Bener pisan Gangaspati, ayo bae urang bawa. Itu pokna Raden Manggala. Awak Nyi Mimi gancang di pangku. Les Raden Manggala jeung Senopatina Gangaspati ngaleungit tidinya bari mawa Nyi Mimi. Samangsa Raden Manggala jeung Gangaspati geus taya di dinya, Ratu Arum gentak asup deui ka imah, goledag bae sare di kamar Nyi Mimi. Peuting geus lekasan, mangsa beurang geus datang, urang lemur geus harudang, geus tatan-tatan pikeun mancen gawe sakasabna sewang-sewangan. Kitu deui di imah Bakune, Amu Esin geus pakpik popolah keur sasarap nu reka sawah, nyaeta Bakune jeung anakna Nyi Mimi nu reka kebon. Ngan tara-tara tisasari Nyi Mimi hudangna ngulet, biasa namah geus tangian hudang babantu ka indungna. Nah kunaon anak-anakan teh wayah kieu can hudang, cek Amu Esin ngagerendeng sorangan. Amu Esin nyelang heula ka jero ngadeuketan ka kamar anakna, bari pok bae nyarita. Nyai, gerah hudang geus beurang deuleuh, kabina-bina teuing sare teh. Amu Esin ngagemreng ka anakna. Ulisi Ratu Arum ngulisi, panona bentak terus rurat reret nitenan kayaan didinya. Nyai, gerah hudang geus beurang, itu si Iting bisi kaburu nyamper. Kadenge deui suara Amu Esin satengah ngagorowok nitah hudang ka anakna. Ratu Arum kacida amekna sabab asa kaganggu keur geunah sare. Dasar nini-nini teu uyahan, ngaganggu kanikmatan batur, cek Ratu Arum. Bari kukulutus, uguh bae Amu Esin tangka ngaranyu ngadenge kekecapan Nyi Mimi teh. Saumurna kakarek harita Nyi Mimi ngomong kasar ka Amu Esin. Gusti nu agung eta babasaan kanu jadi indung, menika bina-bina teuing
Ulah kitu anak king. Hade goreng ge. Ambu teh inung hidup. Cek Amu Esin ngageuing kanu jadi anakna. Ngadenge kekecapan Amu Esin. Ratu Arum ngagebeg kakarek sadar lamun manehna aya di alam manusia. Keur nyamur jadi nyimimi. Ratu Arum gentak keluar ti kamarna nepungan indungna. Aya naon Amu? Barang red ka anakna, Amu Esin nepi ka buncelik, ari sungutna calawak kawas nu katulah. Teu kaget kumaha atuh, kusabab ningali nyimimi sakitu geulisna. Jauh pisan jeung tangtungan biasana. Amu Esin gigisi kana panonna, bisi bae salah paningali, tapi anger jirim nyimimi toroba. Amu teh kunaon? Kawas ningali ririwa. Cek Ratu Arum bari ngaleos ka pawon. Amu Esin teu wasa cacarita ukur nutur ku paneuteu kanu init ka pawon. Amu Esin leumpang lalaunan ka pawon, sirahna ngelol tina lawang imah tengahnya, lawang tengah. Nyidikeun ka anakna nu keur diuk dina jojodog. Tetela tangtungan nyimimi teh teu robah, anger bae mibanda rupa nu mencrang. Tobat Gusti, nah tos tuang naon pun anak teh. Dugi ka janten geulis kitu liru widadari. Palang siang pahili jeung anak Kunti. Kitu geurentesna hate Amu Esin. Ratu Arum ukur utret tinggalian kana kadaharan nu aya di dinya. Amu Esin ngadeuketan ka anakna. Pok bae nyarita bangun asa-asa. Nyai, kunaon hidup teh? Ni asa kacida bedana ieu teh. Ragamang kana awak nyimimi, terus bae dicabakan. Gap kana pipi nyimimi nulunyu. Amu Esin di jemelan tetela terobah. Amu teh kunaon kawas ka embewe dicabakan? Cek Ratu Arum bari nyerengeh seuri. Hidup teh kunaon Nyai? Dumadakan jadi geulis kieu. Walon Amu Esin meh teu ngiceup neuteup ka anakna. Kulutrak panto pawon muka marengan Mbah Kune asup kadinya tas mulang ti cai. Barang red ka anakna Mbah Kune ukur colohok. Sarua kawas pamajikanana Mbah Kune gigisi kana panona bisi bae riwan atawa salah paningali. Ambu cek Mbah Kune bari tutunjuk ka nyimimi. Heuh diuk heula Abah, lain ngajajanteng di dinya. Cek Amu Esin surti kana kahelok salakina. Mbah Kune gek bae diuk deukeut Amu Esin. Kami oge kecida pisan kagetna dumeh ningali nyimimi jadi salin jinis kawas widadari. Kami teh pinuka bingung hayang apal ti jinisna. Kasieunan kami mah anak urang pahili jeung Kunti. Kitu pokna Amu Esin ngeceskeun ka salakina. Pak pahili jeung Kunti. Mbah Kune tangka kerung ret deui ka anakna. Heuh nya bisi disanekeun jeung ririwa kapan dedemit mah bisa ngarobah wujud sakarepna. Ngadenge kekecapan Amu Esin, Mbah Kune ukur ngahuleng ras inget kana palakiah ti karuhuna paragi sisinglar sangkan siluman teu marakayangan. Barabat bae Mbah Kune mapat rajah panyinglar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Al-kancra'u halalun alal minantu haramun alal mitoha ila cucukin. Mantaro kalapa bahwa ala caina ayat dua parawana wa dua susuna wa kapirona bujuruna wa asku munu'na wa asku bau'na. Nah Abah jajampian deh gitu ngaco. Poho salah itu babacaan deh. Assalamualaikum waalaikumsalam. Ingsun sejak mapat raja pangjampe umat kalimah panginglar agung pangapunten bilih ka iri ka girigid ku anak incukula ka kaler ka sang wisesa
ka kidul ka Sang Rumun, ka kulon ka Sang Wiraksa, kawetan ka Sang Hyang Kala Ndawidi nyuhunkeun pangawasa. Jug gara jengkar ka alam asal ulah nyurup nyuhun ka nu lain paragina komo ka jero bobokok mah beragramyang jalan narawangan ulah nincak dekat ieu deui. Puh. Kitu pok-pokan Abah Kune terus bae niupan beungeut Ratu Arum. Nanaonan ari Abah? Eta sungut meuni bau kitu meuni ngaheos. Cik Ratu Arum bari mengek irungna. Puguh bae Bah Kune ngarasa kaisinan beungeutna atra bareube. Minggeus Abah, ayeuna mah urang talek bae anak urangna ngarah para rugu. Cik Nyai geura bejakeun naon sabenerna anu tumiba ka hidup teh. Cek Amu Esin tumanya kanu jadi anakna. Ratu Arum teu wara ngajawab. Uleng mikiran pikecapeun nu sakirana merenah tur ka harti ku akal. Ulah jadi panyuriga Bah Kune jeung Amu Esin. Ngan teu lila Ratu Arum pok bae cumarita. Abah sareng Ambu ulah kaget tumeh abdi janten wanoja nu geulis. Ungalungi abdi neneda kanu kawasa mumuntang kanu kagungan, sangkan abdi tiasa ngarobih nasib. Ku kersana Gusti panggeri diri jumritna ati diijabah ku pangeran. Taya sanes tangtungan abdi janten campernik gelis nanding widadari ke mata kieu tos janten milik diri bagja awak. Susuganan aya nu haat mikanyaah ka diri abdi. Tintang ku kadede oge bro sareng hartana. Tah kitu Abah sareng Ambu mugia kahartos. Ratu Arum ngareka carita ngarah kahartieun ku Bah Kune jeung Amu Esin. Bah Kune silih reret jeung pamajikanana. Asa teu kaharti ku pikir, teu kahontal ku akal ngadenge caritaan nyimimi kitu teh. Eta teh bener Nyai, Cek Bah Kune cangcaya. Leres pisan Abah, kapan pangeran mamah nganter ka makhlukna? Taya hiji hal anu mustahil kanggo mantena. Nyaan kawasan pangeran mah taya nu pamuhalan. Syukur Nyai Abah kacida bunga jeung reus ka hidup. Ampura Abah teh geus goreng sangka anu jadi anak. Bah Kune nyaritana bari cari nakdakan. Awahing ku bunga ningali anakna geus jadi wanoja anu sakitu geulisna teh. Amu kacida bungahna anak king, sagala kahyang hidup geus tinekanan. Juga ina manggerak bebersih ketampian. Itu cek Amu Esin sarua ngarasa bunga jeung reus kanu jadi anakna. Ari Ratu Arum teu ngomong deui. Gejlik bae indit kacai rek ngadon bebersih. Rengse bebersih Ratu Arum asup ka kamarna. Red kana lomari pakaian. Kaciri baju nyimimi geus lalayu sekat. Ratu Arum ngemat pangawasana. Ngan sakiceup baju nu geus baru tutrobah jadi baju weuteu. Rap Ratu Arum salin bajuna kunu anyar. Eukeur mah geus geulis ti dituna katambah make papakean aralus. Puguh bae Ratu Arum beuki tembong moronyoy. Basa kapawon Bah Kune jeung Amu Esin ukur neuteub ka anakna. Teu wani tatanya deui bisi bekas nyalahan. Sok Nyai geura dahar heula, kapan arek ka kebon jeung Nyi Iting? Cek Amu Esin bari ngasongkeun piring ka anakna. Ratu Arum teu nemalan, leungeunna ngeduk sangu, cag kana goreng asin, lalaunan ngahuap, tetela karasa nikmat. Kakaraeun beunannya di karaton mah. Karaton bangsa jin kadaharan ge beda. Kiraeun ngadahar ieu nya goreng asin. Panon Ratu Arum ningali kana sambal goang, leungeunna hideung nyokot terus ditunda dina alasna hampir kabeh. Sacoet dicokot. Celepek dahar deui sambal goang dicomot terus dihuapkeun. Ngan teu lila Ratu Arum gugur bugan bahamna calawak panona reumbay ku Cimata. Ku
kunaon Nyai? Cek kamu esin rewase ningali anakna guguru bugan teh. Ratu Arum teu nemalan ukur tutunjuk kana bahamna. Bah kune surti terus bae nyicikeun cai kana lumur, song dibikeun ka Ratu Arum. Lumur teu sirikna disamber, leguk Ratu Arum nginum ngalekik aya kana 5 gelasna. Nah, ari barang dahar teh nika memegang teuing atuh Nyai. Geus nyaho samel sakitu ladana. Ieu mah ngadon di dahar kabeh. Itu cek bah kune geugeuy kanu jadi anakna. Ratu Arum teu nemalan ukur nyusutan cipanona ku tungtung samping. Kakana naon eta teh? Sungut asa direrab, genggerong karasa nyelek. Ratu Arum ngupat sajeroning hatena. Wanci meletek panon poe, Nyi Iting geus kadinya nyamper sobatna nyaeta Nyi Mimi. Amu esin geus neteg sangu keur bekel anakna ka kebon. Barang juru turun kaburuan, Nyi Iting ukur coloho. Panona mencrong ka Nyi Mimi. Meh teu ngiceup. Hayu Ucing, engkau ari ka kebon, tapi kadon cicing. Cik Ratu Arum ngalangeor ini ti heula. Nyi Iting ngagurubuk asa kagebah terus bae nyusul Ratu Arum nu geus ini ti heula. Mimi, nah ilahi nyebut Ucing ka Uing. Sok gagabah ngaganti ngaran batur. Cik Iting ngarasa tu genah disebut Ucing. Ari ngaran maneh teh saha kitu? Ratu Arum tumanya ka Nyi Iting. Hor, gua geus pikun ilaing mah Mimi. Epan ngaran Uing mah anger Iting lain Ucing. Sok marah rodelnya. Ambur atuh Iting, da tadi mah banyol. Cik Ratu Arum bari nyikikik seuri. Saja jalan Nyi Iting hari weus-weus tatanya ngeunaan Nyi Mimi nu jadi geulis. Samangsa datang ka kebon, nu sejen ukur pating polohok ningali tangtungan Nyi Mimi anu kacida geulisna teh. Sokomo ningali dangdanan Nyi Mimi kawas arek nyaba ka dayeuh, lain arek ka kebon. Najan loba kapanasaran, nu sejen teu wani tatanya deui ku sabab katalian ku pagawean. Waktu keur barang gawe, Ratu Arum ukur nangtung ngajengjen ngabandungan Nyi Iting keur nurusan kacang teh. Atuh puguh bae Nyi Iting keheul ka Nyi Mimi. Mimi, nah ari ilahin kadon cicing. Atuh bakal kaboler sia nurusan kacang teh. Sakilobana deuleuh. Ratu Arum teu nemaala. Gap kana turus. Cob turus teh dicecebkeun kana taneuh. Tapi kangaranan Ratu Jin anu miboga pangawasa, turus anu dicecebkeun teh karisa jengkal. Panon Nyi Iting nepi ka buncelik ningali turus nu mebes kana taneuh ngarisa cenge. Tobahat nu agung, ari ilahing kunaon Mimi? Rupa jadi geulis, tapi bet bodoh. Nyi Iting ngajengutan buukna awahing ku jengkel ka Nyi Mimi. Minggeus manehnya atuh nyebutan jukut. Lain kitunya. Minggeus maneh nu nyebutan jukut. Keun kuring anu nurusan kacang. Aya wae maneh mah Mimi. Cek Nyi Iting deui bari gogodeg. Asa helo ku kalakuan Nyi Mimi. Nyi Iting terus bae nurusan kacang. Gawena gancang pisan sabab hanca garapeun lega kene. Ari Ratu Arum sakumaha panitah Nyi Iting. Terus bae manehna nyabutan jukut. Bret nyabutanana kacida gancangna. Geus ampir menang sapatok. Ngan edas anu dicabutan lain ngan saukur jukut wungkul tapi jeung tangkal kacangna. Jukut nu ngahiji jeung tangkal kacang digunukeun dina garitan. Samangsa Nyi Iting maju kabeh kaler, manehna ngahuleung. Sabab lebah dinya lalening bersih taya jukutan. Sumawona tangkal kacang oge eueuh. Panon Nyi Iting rurat reret, breh dina garitan tangkal kacang geus ngahiji jeung jukut karimiceun. Sungut Nyi Iting nepi ka calawak. Tetela Nyi Mimi teh ngarabutan jukut jeung tangkal kacangna sakaligus.
barang diimutan tangkal kacang anu dirabutan geus lega moal kurang ti sapato. Gubrak Nyi Iting ngabebetkeun maneh kana taneuh. Tiwas aing mah tobat Gusti. Nyi Iting gogorentelan dina taneuh bari ngahing-hing ceurik. Geus kabayang ku Nyi Iting, lamun seug juragan tar mah apaleun. Tangkal kacangna dirabutan, moal teu edan atuh. Nyi Iting ceurik lolongseran. Taneuh diawur-awur kawas nu ngadadak owah-awahing ku ara. Ratu Arum ngadeuketan ka Nyi Iting nu keur ceurik lolongseran. Cikiki Ratu Arum nyikikik seuri asa lucu ningali polah Nyi Iting. Maneh teh kunaon Iting? Hayang kawin? Cik Ratu Arum nyikikik deui. Ngadenge kekecapan Ratu Arum, Nyi Iting beuki tarik ceurikna. Kabina-bina teuing sia teh Mimi. Kapan ceuk aing teh rabutan jukutna lain tangkal kacangna. Pokna Nyi Iting bari terus ngading diut ceurik. Pukna kalalotor ku taneuh pon kitu deui bajuna geus lagedu balas gogoleran. Keun bae sia, mangke ku uing dipelakeun deui. Minggeus uing mah hayang dahar Iting. Tema Ratu Arum teu malire ka Nyi Iting. Ratu Arum ngingkik muru kalebah nuna endongna arek dahar. Nyi Iting ceurikna mangkin tarik kawas bolon kalengitan cocoowan. Ratu Arum dekul bae dahar, beuleum asin teu sirikna digares jeung cucukna. Dina waktungan sakedeung alas geus beak, Ratu Arum kutap ketap keneh. Ratu Arum kutap ketap keneh, red kana bekel Nyi Iting, gancang dicopot. Kadawak bekal Nyi Iting dihanca nepi ka bea. Leguk Ratu Arum nginum, eureuleu teu bangun nikmatna keranan. Ratu Arum cengkat, langeor leumpang lalaunan. Ratu Arum ngawatek pangawasana. Tangkal kacang nu geus dirabut dumadakan baralik deui kana tempat asalna. Terus nu masih kene aya dina beungkeutan geus narancep ku sorangan, taya hiji ge turus nu nyesa. Ratu Arum muru tempat nu lindung, goledag sare, kadenge kerekna meuni nyegrek. Euleuh pamiarsa sadayana waktosna parantos teu nyekapan deui. Cak urang tuna dihanjuang siang, urang teu neueuh haneulem sieum, paranti nyokot tinggalkeun mangsa datang kasampeur deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.